Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada wargi sadayana, boh aya anu di lembur, boh aya anu di kota, kum kasadayana teu diwiji-wiji. Niti wanci nu mustari hingga mangsa nu utama. Dina daget ieu urang masih kene tiasa patebung lawung, patepang wajah, dina raraga midangkeun hiji informasi anu mudah-mudahan aya mangpaatna ka pamirsa Kapiatur TV sadayana. Pamirsa Kapiatur TV, dina dinten ieu urang ngabahas hiji informasi ngeunaan sajarah bahasa Sunda. Pamirsa Kapiatur TV, bahasa Sunda merupakan anggota rumpun bahasa Melayu Polinesia anu merupakan bagian di rumpun bahasa Austronesia. Kukituna bahasa Sunda merupakan salah sahiji turunan di bahasa konstruksi Proto Melayu. Bukti anu awal pangangguan bahasa Sunda tina bentuk tulisan tiasa dilacak di sakumpulan prasasti anu tos kapendak di wilayah Kawali Ciamis anu diperkirakeun nya dijantenkeun di abad ke-14. Sementawis eta bahasa Sunda dina bentuk lisan tos dianggo nya jauh satu acan prasasti eta dijantenkeun. Pamirsa Kapiatur TV, dina sejarahna bahasa Sunda ngalaman sababaraha periodisasi atawa pengembangan kitu tah. Pengembangan linguistik eta teh sajalan sareng pengembangan kabudayaan Sunda anu ngalaman kontak budaya sareng kabudayaan anu sejenna kitu. Para ahli biasana ngabagi periodisasi selama 2 tahap. Naon atuh 2 tahap teh? Nyaeta hiji bahasa Sunda kuno sareng bahasa Sunda modern. Sementawis eta nya numutkeun kahendayana 2020 pengembangan bahasa Sunda tiasa dibagi janten 3 periode kitu tah. Periode anu kahiji nyaeta bahasa Sunda kuno atanapi buhun kitu tah nya pamirsa Kapiatur. Anu kaduana naon? Anu kaduana nyaeta bahasa Sunda klasik kitu tah atanapi peralihan. Sementawis anu katiluna nyaeta bahasa Sunda modern atanapi kiwari kitu tah. Pamirsa Kapiatur TV, naon atuh ari bahasa Sunda kuno teh? Bahasa Sunda kuno mangrupakeun nami anu tos dipasihkeun dina bentuk dialek temporal bahasa Sunda anu tos kapendak dina prasasti sareng naskah-naskah anu tos dijantenkeun sateu acan abad ke-17 kitu tah. Bahasa ieu oge umumna teh tos diyakini kitu nya salaku pendahulu bahasa Sunda anu tos dianggo di zaman ayeuna kitu nya tapi zaman kiwari. Dumasar tataran sintaksis, morfologi sareng leksikona bahasa Sunda kuno teh sakedik seueurna teh nunjukkeun perbedaan anu sakitu nyolokna kitu nya sareng bahasa Sunda modern. Bahasa ieu oge lazim tos digunakeun kitu tah di Karajaan Sunda dina masa pra-Islam anu tos diseratkeun dina daun lontar, gerbang atanapi daluang gitu tah. Misalnya janten bahasa Sunda teh anu teu diseratkeun teh aya dina mangrupi-rupi media sapertos dina daun lontar atanapi gerbang atanapi daluang. Pamirsa Kapiatur TV, bahasa ieu oge nya tos dianggo dina mangrupi-rupi bidang sapertos bidang keagamaan, bidang kesenian, sareng kanagaraan, sareng di bidang-bidang alat komunikasi sadidinten gitu tah. Bahasa kuno oge kaseueuran ditulis ngagunakeun bahasa Sunda kuno atanapi aksara Buddha.
Sajabi eta sababaraha naskah anu nganggo basa Sunda kuno oge aya tulisan ngagunakeun aksara kawi kitu tah. Sakitu atuh panginten pamirsa kapiatur naon anu tos dipidangkeun ku sim kuring, mudah-mudahan aya mangpaatna. Tong heula urang lajengkeun pembahasan ieu teh da pembahasan ieu teh teu acan beresnya, teu acan beres aya saterasna kitu tah. Kumargi teh eta pamirsa kapiatur tiasa lalajo deui dina video-video anu salajengna. Pamirsa kapiatur TV, sapertos biasa sapamina aya komentar, kritik atanapi naon wae nya anu aya kaitanna sareng ieu si video, mangga diserat di kolom komentarna. Bila oge pencet tombol subscribe-na sareng like sareng komenna. Sim kuring nada dihapunten. Kirang langkung basa sareng ucapan anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Urang patepangun deui di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.